Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yastati' minkum qawlan an yankihal muslimatil mu'minati fa mimma malakat aymanukum ma ya'allahu ala bimurabi. Wa man jeung ari sing sahawe jelemana eta lam yastati' anu teu kawasa ieu man minkum di sebagian arajeun kabeh qawlan kana kasugihan ayang kiha ini ayang kiha kana yang awin di sirman al-musonati kapirang-pirang awin merdeka al-mu'minati al-mu'min famimma maka di sebagian perkara malakat anu ngamilik lama aimanukum tangan-tangan arajan kabeh yang kihu ngawin di sirman fatayatikum yang nanti mengalorati arajan kabeh al-mu'minati aliman kawinan teh kan gede biayana komo lamun di alat ya di Batur gede tiap daerah beda-beda ya kalau teu mampu kawinan teh ya kawinan telepon teu mampu mansababna pasaran mas kawin ge arang gitu mah mun dikaurang gede dikira 100 juta sekali loba teu mampu teh cari itu cari ieu lah permohonan tah lamun misalna kawinan hayang tapi biaya eueuh dai kawe merdeka mah gede biayana baheula mah aya alternatif naon kawin ka aman asal mukmin dia mah malam biasa tinikum kaulan diayam ke al-muslimatil mu'minat lamun teu bisa kawinan gara-gara teu boga biaya lamun kawinan ka awe merdeka nyaeta jalan keluarna fa mimma malakat aymanukum fa yatikumul mu'minat amat bae ya kawinan teh wallahu a'lamu bi imanikum Allah mau ningakeun iman arajeun kabeh nah eta bae cukup amat oge ya amat bae nah rupa amatin tafdulu al-hurrah tersaeutik amat tapi ngelehkeun awe merdeka dina kasolehanana dina sagalana status suku lah murah ongkos kadang mulu itu riskeloba anak-anak teh buka amat rampasan perang jalma kafir iya terus iman sekali baik hemat bawa rakyat ada tadi sunni nikah ini teh ngaran emak ngaludeng karena kawinan emak itu boleh tidak ini mah ba'dukum min ba'dukum ada sebagian arajan kabeh tan badin di sebagian ai antum wa hunna sawa'un fiddin ulah gengsi ari buka mah biayana dak dina pandangan agama mah sarua anjeun jeung amat bisa jadi statusna sarua payunan Gusti Allah sarua boga kesempatan anu sarua bahkan cek tadi dia rupa amatin taktulah nurul terus saeutik amat anu bisa ngunggulan awe merdeka fankihuhunna biidzni ahlihinna fankihu maka sok ngawin arajan kabehunna ka ieu awewe amat
hartosna dunungan walina eta wa atuhunna ujurahunna anggar amat ge dibere mas kawin bere mas kawin pada murah amat eta pasaran bil ma'ruf pikeun sing hade kumaha hade teh min gori matlid no naksin ulah diengke ulah dikurangan jangan di 1 juta dibikin 100.000 bulan muhsanatin barianan karaksa ya afa'ifah jadi yang karaksa gue musafihatin atur barianan te zina kan gitu mah karaksa te zina wala mutakhidati akhdan yang tengalam aranjeun kabeh akhdan kana jadi non akhdan teh kabogoh jadi kawin akhillah akhdan teh akhil kabogoh yasnu nabihi nasiron jadi istri simpatan anu teu kawin zina we kali teu teh ulah gitu jadi lamun hayang kawinan terbuka biaya ka amat nya itu ulah bobogohan zina wala mutakhidati akhdan ulah bobogohan nya ulah bobogohan Fa'idha usilna fa'in atayna bifahishatin fa'alayna nisfu malal muhsanah minal adab. Fa'idha usilna terus di mana-mana terus dikawin iya amatnya. Fa'in atayna terus di mana-mana digawe iya amat bifahishatin karena kagorengan terusna zina. Fa'alayna nisfu malal muhsanah minal adab siksaanana hadna iya setengahna di awewe merdeka iya jeladuna payu jeladuna khamsina wa yudrabna nisbasa itu jilid 50 terus kena diasingkeun salila setengah tahun abid sarua gitu. Walam yuj'al ahsinan syarton alidina amat mah ihson eta tidak disyaratkan wajib nahan bali ibadati anahu larus ma'alihi nasran tapi maedahkeun bahwa ali amat atau abid mah itu tak aya ranjang sama sekali walaupun eta muhsan eta jeung jalma merdeka. Ya merdeka mah lamun muhsan kan dirajam. Ali amat mah teu. Muhsan oke. Cilik 50 terus diasingkeun setengah tahun. Zalika liman khasyal anata. Zalika nikahul mamlukat inda adami taul. Zalika ari itu kawin aka amat dina nalika teu boga biaya yang kawin ka mawe merdeka. Eta teh liman pikeun jelema khasyal nu bikarepan iman anata kana zina. Bisi kahayang geus mangkrem kitu nya. Kudu kawinan. Are kawinan biaya gede. Jadi
bae kawin teh ka amat murah teu kudu karya ka sakamampuan minkum tiara yang kabeh bi khilafi man la yakhafu min al-ahr wala yahilu lahu nikahuha. Nah, dia tama khusus lamun jelema gesieun zina itu kaya geus mangkel tapi biaya teu boga. Lamun misalna amanna da hayang-hayang teh kawin teh biaya teu boga oge nyantong ka anak eta. Atawa biaya teh boga lamun kawin kali awe merdeka oge nya ka merdeka tong ka wa an tasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Wa an tasbiru sareng ari yen sabar anjeun kabeh sabar ngawin ka mamulukat ka aw ka aman eta khairun leuwih hade lakum pikeun aranjeun kabeh itunya. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu jabari usatul ghafur datang serah qur'an rahim doa maha asih bi tausiati fi dalika. Allah jembaran yang salah kabina aslah salamullah. صلوا على النور أحمد نور المنازل يا محمد.